ada meni baru tahu lamun di hareupeun taman pramuka teh ada tukang cuanki yang baru buka tapi tempat ngeunaheun kieu. Ari pikir mereka juga lagi bagi-bagi cuanki gratis pas grand opening tanggal 28 September. Ini tiba sok goreng batagor pangsit tapi kan kacireng oge bisa dicuanki di dia mah barudak. Kadaharanna teh mulai dari 15 ribuan aja tuh ieu mah wani di kota harga sakieu mah. Tangga diracikeun mista seubeuh sama nasi loba mah teh mantap. Dik mah 50 juta kali barudak. Ieu teh mending ngepros teh. Wah, si rasana teh bener-bener ringan tapi si kalduna bener-bener karasa gitu ya teh. Komo deui si tahun mah bener-bener premium pisan atuh aya mah teh hasil. Orang ka dieu mah udah mesen oge si mie pedes nah walaupun geus ada oge sami mah diracik we anggar mista sama teh mangeuna. Orang diseruput teh alay si ieu mah bener-bener kenikmatan yang hakiki atuh. Geli asina tuh waduh kan. Ieu teh mendingan pisan. Ya lo tuh waduh kan ieu sakieu kugeunana aya baso goreng di kuakeun kameli deui di mesta seumkeun takus kami oge. Waduh kan ieu teh mendingan pisan. Urusan di korong mah tinggal share aja pakai aneka minumannya dari mereka. Ini mah tuh bener-bener otomatis